warahmatullahi wabarakatuh. Asupna agama Yahudi ka Jazirah Arab. Yahudi mangrupakeun hiji kecap asal kalimahna nyaeta huda, salah sawios hartosna balik atanapi taubat dupi sasakalana nyaeta dina zaman baheula Nabi Harun sazaman sareng Nabi Musa. Hiji mangsa Allah Subhanahu wa ta'ala nurunkeun parentah ka Nabi Musa supados miang ka Gunung Tursina dina raraga nampi wahyu salami 40 dinten 40 wengi. Dina mangsa Kanjeng Nabi Musa nuju miang ka Gunung Tursina aya salah sawios Bani Israil anu kagoda ku syaiton jenenganna Samiri. Samiri teh ngadamel patung sapi anu bahan-bahana tina emas. Saatosna patung sapi janten Samiri marentahkeun ka sakumna Bani Israil pikeun nyembah eta patung sapi. Didinya oge aya Nabi Harun, namun Nabi Harun eleh debat teu tiasa ngungkulan kaparigelan Samiri dina adu renyom merebutkeun kayakinan. Anu akhirna Nabi Harun mungkas paguneman kami kekeh yakin ka Allah, tapi pikeun ngajelaskeun sagala rupana leuwih hade urang narungguan wae Musa mulang ti Gunung Tursina. Waktu anu ditunggu teu burung datang. Poe ayeuna pisan Nabi Musa wancina mulang ka Bani Israil. Samulangna ti Gunung Tursina Nabi Harun ngadadarkeun segala rupi kajantena anu parantos kaalaman ku inyana salami Kanjeng Nabi Musa miang ka Gunung Tursina. Anu akhirna Nabi Musa nindak kalawan tegas ka Samiri. Samiri diusir, lajeng kaum Bani Israil oge dipulangkeun deui kayakinanana supaya nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ieu ditetelakeun dina Al-Qur'an anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna hudna ilaik anu hartosna ya Allah abdi sadaya tobat ka Zat anu maha suci. Akhirna Allah Subhanahu wa ta'ala masihan hiji jujuluk ka kaum Bani Israil anu henteu daek yakin percaya ka para nabi saatosna Nabi Musa. Kaum Bani Israil yakin ayana Nabi Adam, Nabi Nuh tug dugi ka Nabi Musa, tapi saatosna Nabi Musa handap kaum Bani Israil sama sekali henteu percaya kana ayana para nabi. Di harita duwi ka jaga lebur kiamah disebut weh Yahudi. Negeri Yaman harita dipimpin ku hiji raja ngaranna Robiah bin Nasir. Anjeunna boga kakawasaan anu kacidelegana dina urusan sesembahan. Robiah bin Nasir jeung sakumna warga Yaman dina zaman harita sararea nyembah kana barhala. Robiah bin Nasir kawentar raja anu sakuat tanaga ngekeueuh kakawasaan supaya henteu ragrag ka salian ti anak-anakna. Contoh saumpama manehna geus lengser tina karajaan nya anak kahijina anu kudu jadi raja, satutasna anak kahiji anu jadi raja maot kakawasaan turun ka anakna anu kadua jeung satuluyna. Dina hiji peuting Rabi'ah bin Nasir ngimpi seuneu di dieu
karatona ancur lebur taya pupurieunana. Dina peuting eta keneh Robiah bin Nasir ngumpulkeun sakabeh ais pangampih karaton anu utamana para tukang nujum. Saenggeus tukang nujum hempak merbayak sa dibere sawala karaton pok Robiah bin Nasir mimiti cacarita ngadadarkeun sagala rupa hal anu kaalaman dina jero impian. Pamungkasna Robiah bin Nasir nanya ka tukang nujum naon hartina eta impian. Sebagian gede tukang nujum netelakeun yen eta impian teh kila-kila goreng baring supagi kerajaan Robiah bin Nasir baris ancur tutumpuran sarta dilindih ku jalma sejen. Ngadangu katerangan ti para ahli nujum sapartos kitu, Robiah bin Nasir teu kudu kaget dina enjingna nyiapkeun sabagian selir-selir para putra baraya-barayana supaya ngararungsi ka sabudeureun Irak. Akhirna waktu terus lumaku katurunan Robiah bin Nasir oge terus ngebekahan. Aya hiji anak pituin Robiah bin Nasir anu kawentar sagala rupana. Inyana boga ngaran Taban As'ad. Tradisi Arab dugi ka ayeuna sing saha kulawarga anu ngabogaan kaleuwihan dina sagala widang haliah dunya boh harta bana jabatan jeung sagala rupana nyaeta kulawarga boga hak pikeun nyieun sukuna sorangan sok sanajan masih keneh rerehan ti suku anu ti heula. Kitu deui Taban As'ad salian maher dina ngokolakeun tatanen anjeunna oge mangrupakeun sodagar ahli dagang nya munasabah harta bandana geus ampir teu kabilang pikeun nanjeurkeun wibawa kakawasaan kulawargana. Taban As'ad boga jujuluk anu dijieun ku inyana Tuba. Hal ieu geus sajajar jeung nagri-nagri lain dina zaman harita. Contona di Persia disebut Kisroh, di Mesir disebut Fir'aun. Persia Kisroh, Romawi Kaisar, Ethiopia disebut Najasyi. Dugi ka kiwari jujuluk teh masih dianggo. Dina hiji mangsa Taban As'ad ngalanglang ka hiji tempat anu disebat Yathrib. Upami kiwari Yathrib teh disebat Madinah. Salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nyaram ka urang sadaya nyebat eta patepatan Yathrib namun digentosku Madinah al-Munawwarah. Kulon sareng wetaneun Madinah dihapit ku tegalan batu anu rupana batu teh hideung. Eta batu kacida sareukeutna jeung dina kaayaan panas poe eta batu dugi ka ngebul ku panas-panasna kaayaan. Lalowek tegalan batu teh disebat Harosarkiyah sareng Harobarbiah. Sakalereun kota Madinah ngampar kebon-kebon korma anu legana satungtung deuleu kumargi sumber penghasilan kota Madinah di mangsa harita teu dugi ka kiwari anu utamana nyaeta tina tatanen korma.
Dina mangsa harita saupami urang bade lebet ke kota Madinah mung ukur tiasa ti beh kidul. Dina zaman harita pangeusi Madinah aya 2 anu kahiji penduduk asli Madinah aya 2 suku nyaeta suku Aus sareng suku Khazraj. Pangeusi kota Madinah anu salajengna kaum Yahudi maranehna datang kainya ku ayana katerangan dina kitab suci maranehna anu netelakeun yen nabi terakhir baris datang di ieu kota supaya bangsa Yahudi ngarasa tentrem idak liher di kota Madinah zaman harita maranehanana ngayakeun politik adu domba ku cara ngadu-ngadukeun suku Aus jeung suku Khazraj supaya maranehanana parasea teu eureun-eureun naon wae sabab musabab nama ku Yahudi dua belah pihakanana boh Aus boh Khazraj dibiayaan ku jalan susulumputan sagigireun ti ngadu-ngadu 2 suku kaum Yahudi di Madinah mangsa harita teu weleh nguar-nguar hei kaum Aus jeung kaum Khazraj tunggu waktuna hiji mangsa baris turun nabi terakhir kami bangsa Yahudi baris jadi pangawalna anu satia jeung maraneh kabeh kaum Aus jeung Khazraj tantu ku kami baris di perangan nepi ka tumpur ludes saupama baheula kungsi kajadian dina zaman kaum Ad jeung Nairam. Taban As'ad kacida kabongroina ku eta nagri sabab sok sanajan teu pati ageng namung jami-jami ngalet ngeungkeun ngabandaleut ka eta patempatan pikeun balanja hasil bumi mangrupakeun korma jeung rea-rea deui. Anu akhirna Taban As'ad nitipkeun budak kahijina pikeun bubuara di Yasrib. Abong manusa ukur boga kahayang jeung cita-cita ginekanan atanapi henteu eta cita-cita gumantung pisan ka Allah Subhanahu wa taala anu ngeresakeunana. Kitu deui ngeunaan Taban As'ad anjeunna miharep budak anu dititipkeun supaya Junun bisa ngamajukeun usahana ngirim korma ti kota Madinah ka kota-kota anu sajen. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngaresakeun anak Taban As'ad kudu nemah simpati tumekaning perlaya ku alatan budak Taban As'ad anu dititipkeun di Madinah teu bisa nitipkeun diri, teu bisa tumpa-tumpa anu ceuk paribasa mah luhur pamakanan antukna nimbulkeun pacengkadan akibatna anak Taban As'ad tumekaning perlaya di pangumaraan.